abdi mah kumaha kahayangna budak hayang jeung sayang di umurna atawa jeung bapana. Wali abin dan menang kawin bapa tiro kawin pilih ya abun paman ulun sa nikahe anak lanang dada kari orang nono menang ngedah anak lanang aku ziarah ke umi ziarah ibune atau jalah teh ningali atau ngomong ka inungna budak laki anu dieba budak laki budak awal nya anu milih yang diurus ku bapana meunang nyaram ka budakna ulah ngajarahan inungna lamun budak awal mah teu meunang bicara ngajarah ka inungna wala tamna ulang nyaga kana ulang nyaga sapal ummu ibu an ziaratiha saking ziarah unsa kalau adat teh nepi nyata si adat wala tamna ulang nyaga al umma ibi wala tamna iya ada wala tumna lamun dan cegah sepal umum ibu anjara pihak saking ngajarahan urusan alat tindak negara nah ini nama Allah bicara mereka jarahan budaknya karena anak seperti hukum adat balik tak kudu dihidayakeun menang sote ngajarahan sapoe dina saminggu baik umal poe umal peuting ngajarahan kecuali lamun imah ada deukeut atau yang tapi ngerasa adat teh maksudna adat di dieu teh lamun jarana ningali budakna saminggu sakali berbeda lamun sampai sakali menang bicara mengolah dengan budak lamun budak anu majikan geus tanggung beli bapana walau umum lan utawi ibu iku aula kan lebih utama ditamri dihima kalawan ngurus geringe unsa landakan tinggal abdi kang tetap ing dalam sandingan bapa indro dia lamun ridho il abun wa ila lan lamun ora lenora dia fa indaha mangka ing dalam sandingan kumun jadi lamun budaknya geuning budak awe budak lalaki maka inu lebih utama ngurusanana di masa bapakna lamun ridho kita lamun geus pisah nya ini bapak lamun ridho mangka urusan di imah indungna poe taro hal lamun milih ieu mayis lamun milih ing sekolah karung bocah lanang indah mangka kudu mukim dakar ing dalam sandingan umrailan ing dalam sami indah ulan ing dalam sandingan abun naharon ing dalam siang lamun budak mumayi anu geus tangis milih ka indungna mangka wajib ieu peutingna ka indungna balik beurangna ka bapana ngan lamun milih ka bapana teu wajib kudu ka indungna kunaon make kitu areuna supaya diurukan ilmu agama jeung rujak ku bapana
Kinu nama pantai bisa lah, di berupan saya sapu kan kinu. Kita pelaki, kita bergerau, kita misuhan. Ribu aja, boy. Kan dia berapa laki menjadi permasalahannya. Nah kalau awet tarota tawalamun milih ibu sapa unsa bocah lanang bocah wadon anu geus tamid ya paindah mangka dalam sandingan mangka utawi iku dalam sandingan abadan dalam salawas eta pamunan mukim salawasna jeung inuna milih bocah awe saeun waya juruhan menang jiara dipunsa sopal abu bapane alo adati netepi ngatasi adat seminggu sekali wala yuk labu dan orang menang dan puri opo idoruhan ngahadirakan unsa indah ulang sandingan abu jadi ulah dipaksa eta budak supaya dihadirkan supaya dicingjung apa cuma hilang jahtar mangka kari-kari lamun orang nomilih ilmu mayit wahidan ingkang sawiji min huma saking abun lan umum ka umum mangka utawi ibune iku aula kang luwih utama dina hak mahadona hak nulis walaisa lan orang wenang li ahadihi maka duwe iku li ahadihi maka duwe salah sawijine abawahu abawa ini apa opo patmu mesate bocah qabla haula ini mesat nyusu maksud qabla haula ini dilaksananya umur 2 tahun yang gue dari doa akhari saking orang norido ngomongnya dulu ridho duaan namanya pesat susu nanya Yusuf apa walahumalan gunang kadue abawain abawahu apa patmuhu mesat nyusune bocah qabla umat wasobi qabla umai dalam sandunge hawalain ilam jaduluhu atau ilam jaduluhu kalau ngabahayakeun ieu patmu ini sobi wali ahadihi malan menang kadue salah sawijine abawahu ieu mesatnya pada haula ini dalam sausene umur 2 tahun walahu malan menang kadue abawahu opo aziyadatu muri kirodoing dalam zaman yusuani adalah haula ini luwih ingatase umur 2 tahun Aisula dororo ingram sakila dalam bahaya itu mobil lakin akta tetapi ini oleh fatwa sekolah Hanafi Imam Hanafi di annahu kalawan satu kalakuan dikujusan dan sunatakan aku ada muha orang nojian ilani hajatin angin karena pangabutuh wajib bulan wajib ala malikin ingatase pemilik ingatase gusti kang milik ini apa kipayat uroki kihi nyukupi napako abdi demari ila mukataban ila mukatiban angin abid mukatab abid mukatab te abid anu yang cicilan merdeka jeung gustina abid mukatab walau amalan sanajan iku kang buta di abidna tawa amat
napakotan apa nih napakotan napakahe wakiswatan lan amwani napakadidin maksud dahana jumlah lalu wakiswatan lan amwani min jinsil tadi saking jenis kang den adatake limislihi kadang misli rok min ariko il baladi setengah saking pira-pira abid negara lamun mulai abid kan jelema teh lamun geus usum perang loba tawanan kita jadi amat atau abid diperjual beli kita wajib kudu diparaban lain ukuran di tetah gawe hungkul lamun ning oge lamun tetah nyamuk sok kudu diparaban amar sarua wala yakilan ana cukup poposa tirul aurati tutup ora kumpul ilam yata ada lamun ora sana langsana wa ilam yata ada dan sanajan ana keuna pilara iroki bihi kalawan satir namun dia kau ini tidak lamun den adatakeun ya satir walau di baladil arab lan sanajan tekuing dalam negara Arab al jahi mungguh kau kang unggul panglih unggul kapal mangka cukup ya satir tina kiswahna nya amuanana illa tahkiro karena orang ngahinakeun iku mawujud hina iblis ing dalam mangsane utila wala sayyidilan wajibin atase Gusti apa sama mudawaihi harga obat roki kemenggeri ujratut tabibilan mayar buruhan dokter tinggal hajatin dalam nalika butuh bakas buruk ikilan utawi kasabe abid ikuli sayyidihi dimilikan oleh Gusti roki binti kuhu kangen apakahkeun kana infak kangen apakahkeun ya sayyid ing kasab ing roki kangen gawe apakah ya sayyid ing roki minhu saking kasab insya Allah mengkarep ya sayyid kita ladang kasab ladang gawe ya abdi teh kita gawe ladang gawe na eta dimiliki ku Gusti na lain dimiliki roki na alias kutu lan gugur apa dalika mengkono napako dimudi zamani kalawan sabagus liwat zaman kana pakotil qaribi kaya napaka karabat lamun teu kacukupan poe kamari mangka gugur teu jadi hutang saperti napaka ka ieu bapa atawa ka anak beda ya jeung napaka ka pamajikan kamari mun kaliwat ge anu jadi hutang ke payusan lan jadi sunatakeun apa ayuna wilahu yen tamar kolehakeun ya sayyid ing roki lima saking lalau saking dunia lima saking lalau ya tanah amu kang gawe nikmat ya roki di kalawan emak minta amin bayane saking tangan wa adumin lan lalau wa kiswati lan angon wal abdul lan utawi kang luwih utama iku ikhlas suhu nitah diuk ya sayyid ing nitah diuk ing roki diuk sayyid ing roki ma'ahu sarta sayyid itu kulikan mana walaya jujulan penawanan apa ayu kali pahu yang tamardi yang tamaksa yang tamak
nafsihi ngabahayakeun awake abdi. Pain abah mangkalamun nyegah sapa sayyidu Gusti illa dalika angin kono-kono yukalipahu atau amal dawam pada bisa. Dia mangka kudu dan adol. Mangka kudu dan adol yarokik alaihi karena dal. Maksudnya ngajual bisa ku hakim ya. Ku hakim gitu tangga jual. Ain ta ayana tegese lamun narima tangtu apa bayu adol tarikon ing dalam jalan. Menuju di jalan. Wa ilalan namun orang nama tak ayana ujiro mangka den sewakeun apa alaihi roki. Amma pribadi awqati anapun utawi amal ing dalam sawareh pira-pira waktu itu paya juju mangka wenang. Itu paya juju mangka wenang apa ayu kalifahu yen tamerdi sair ing roki amalan ing dalam gawe. Sakon kang masyarakat kang bulat wayat bakulan kudu anu ngot apa adat fi dalam istirahat kene roki waktu qailulati dalam waktu sare sakedeung tilurang qailula wal istimta'i lan waktu ngalap suka abdi namun abdi geus kawin apa majikan ana istri wala ulan menang kadue sai apa mantuhu nyegah abdi nyegah roki dinapin saking migawe sunat dinapin saumin saking saum sunat wa sholatin lan sholat sunat sebutkeun gede hak Gusti ka abdi bisa nepi ka menang nyegah migawe saum sunat dan sholat sunat seperti gede hak salaki ka pamajikan bisa nyegah kana saum sunat dan sholat sunat. Wa ala maliki lan wajib ing atase pemilik ing atase Gusti kang milik apa ala kudabatihi maraban hayawan malik al muhtaramati kang den mulyakeun syarat. Ieu teh martelakeun maraban hayawan domah hayam, kebo, sapi termasuk anjing anu dimuhayakeun ku syara ya pan anjing anu segala hayawan muhtaram teh eta dimulyakeun ku syara maka wajib kudu diparaban lamun nepi ka modal atau diparaban akibat diparaban cukup dan asup ka neraka maksud pagawean itu. Walau kalaban dan sanajan iku anjing muhtaroman kang den mulyakeun syara. Rasa yuhu lan wajib apa mere inumane dabah. Ilam ta'laf lamun ora nono ngadatkeun ieu dabah ar-ra'ya ing diangon. Wayak piha hale cukup ya ra'yu indah apa wa ila lan lamun orang noyak piha kapa mangka cukup apa ieu saluha ngalepas dabah ra'yi kaduwe diangon wasurbi lan kaduwe minum hai sulamani ainun sakira kang nyegahi maujud Kailang yakti halang kalaman arna nyukupi indah bawa yu diangon lagi mahu mangka wajib ing mali kepatak milu nyampurnakeun dahar milume. Lamun ngingu hayawan wajib pun diparaban. Lamun tadi paraban di kurungan nepi ka modal dorakai atau
jadi pertanggungan ke di akhirat na cukup jangan asup neraka mah teu maraban ucing nah di apa kata ucing dikecat ini karena tapi teu sebeudahar na terti ka takmil laji mak mangka wajib kudu disampurnakeun daharna perasaan meunah ulah ilmu teh gitu nya hayang ilmu pamajikan ngajaran we ulah ilmu ilmu rumah nyo ucing eta wae latihan sampai kabin lamun nepi ka montok eta ucing geus lulus berarti perintahna maka lamun kacegah maka lamun nyegah ieu malih min alfiha saking marabane dabah au irsaliha atawa saking ngalepase dabah jubiro mangka kudu paksa ieu malik ala ijalati milkihi maring ngilangakeun milik ke malik udibihil ma'kulati atawa maring mencit dabah kang halal den pangan dagine lamun teu kaparaban ngingu hayawan seperti hayam ieu di paraban mung dilepaskeun ke mung bari teu mahi dilepaskeun teh dipaham dina artian teu nepi kana takmil teu sampurna daharna mangka kudu dipaksa ku pamarentah ngahabeurina pamarentah kita ngilang ke milikna maksudna teh dijual jual we atuh namun hayawana muhtaram teu halal di dahar dagingna namun nu dihalal di dahar dagingna paksa kudu dipencit anu sia pencit matak teu salah zaman baheula aya hayam kang mencitkeun dikeun ka nu bogaana naon eta hayam make dipencit pan hayam batu ngaruksak euy kana pepelakan nya dina teras batu pangbencitkeun karunya eta dikeun ka teu neraka eta maraban kecapai anak hayam berupa ngoncitkeun eta teh namun kira-kira aya hayawan atawa hayam nu sok ngaruksak nyadeng di masjid gitu kan ngaruksak kana pempelakan pangoncitkeun dikeun ka nu bogana alusna pangasakankeun urang teh alus-alus di luar antara nu bogana sok gitu kan aya nu salah dipadog dikalkan jadi heueuh hayamna pain abal mangkalamun mung ieu malik pala mangka kudu midamel sapa hakimu hakim al aslah ingkang leuwih maslahat min dalika saking kono-kono ijalah atawa diberi warokikun lan utawi abdi itu kada batin kaya hayawan tidak lika dalam kono-kono hukum kulihi tegas kabeh lagi wala yajibu lanana wajib apa alfu bayril muhtaramati maraban hayawan kang raden mulyakeun syarat wa hiya lan tawiya goer muhtarama iku alfawasiqul khamsu pira-pira hayawan kang fase kang 5 wajib kudu maraban hayawan teu mulyakeun syarat pan aya 5 nya hayawan teu mulyakeun syarat teh termasuk jalma nu tara salat eta teu wajib diparaban sebenarnya nepi ka sakojorna samodarna antepkeun we eta mah insyaallah ya rabbi berat hukum mah nu aya ge mun maraban kakah jadi dosa kunaon maraban jelema tara salat jadi dosa atuh nulungan manjangan teu salatna goblok sia kita kunaon eta ruhna make ditulungan jadi panjang teu salatna panjang maksiat ka Allah taala eta mere jadi dosa eta batak pengsalah jura bere teh wa batak bere kudu jadi maslahat jeung manfaat we
Walidah libu lan wenang meres susu. Sapa maliku dawabi wong milik hayawan. Ma ing susu layan dulu ing peresan ora yang dulu kang ono bahaya. Kang ono bahaya, kang ono bahaya. Lalu diru kang bahaya ke dia mabiha kalawan dawa. Walabi waladi halan ono kalawan anake dawa. Jadi lamun doma ieu meunang diperes susuna meunang. Asalkan ulah ngamadalakeun kaitan doma jeung ka anak. Wah, beri malan dan haramakeun apa mah mares doro kana madorot keun ieu mah hadahu mah ing salah sawijine dawablan walad. Walau dikelat alpilan sanajan karena kiri maraban. Walau dikelat alapilan sanajan kiri maraban. Dan bahaya lantaran saya tinggi parabana. Wadohiru lan utawi kol kang dohiri kudut tudoroni manenggeran madarot bima kalawan barat yang nahu kang nyegah ieu mamin numuwi amsaliha saking ngagedean pira-pira misile dawablan walad. Nepi ka teu ngagedean ieu doma diperasan wae susuna. Eta ngabahayakeun eta. Kemenang eta sapertikeun kitu ngabadaratkeun ka eta doma atawa sapi atuh sok diperesna. Kan aya susu doma, aya susu sapi, susu kuda. Bapuras parasa imah badannya. Wadon tuh lan utawi pelenggarane dorot. Kamu kalau doh ya. Fihi ing dalam emak iku bima kawan barang yahfaduhu kang bisa ngaraksa. Ya emak ing walad anu mawati saking maut iku tawakopa wus kandap fihi ing dalam dobtuhu sapa roti Imam Rafi. Jadi cek Imam Rafi mah disebut nama darate bisa ngalatak ngamaotkeun ka anakna atawa ka indungna anu diperes susuna. Tapi cek kalau hemat teu kitu disebutkeun ngamadaratkeun teh nepi ka teu ngagedean ka indungna atawa anakna. Kalau wajibu maka tekan wajib ikul atar ku ditinggal lahu kaduwe emak kaduwe meres. Padroma iku ukuran susu yuki muhu tak ngajenengaken ieu emak ing walad hatta layan utama malah anu maot ieu walad. Wa yusanu lan den sunatakeun pala yubaligo yang tanu ngabangetakeun sapa libu wong meres til halbi dalam meres. Balyabgo balita ngarikeun dia hali tidori ing dalam jero susu, jero wadah susu. Hian ing sawijiri. Dor teh susu wadah susu, wadah susu. Tapi dina luhur kene, dina susuna. Jadi aya adab tata krama cara meres susu teh wa. Ulah saperes-peresna nepi ka beak. Jadi kudu disesakeun ulah nepi ka saat pisan. Eta sunat hukumanana wa ayyakuso lan yen taneuh teu pihalip adfaro yadaihi ing pira-pira kuku tangan lorone halip. Jeung ulah panjang kuku nu meresna nyerieun atuh susuna. Cacakan kana susu doma ieu. Kudu make adab tata krama we cara meres susu teh. Waya jujur anu nangopal halbu meres. In mata lamun maot sapa waladu anake di ayyihi latin kalau ini dihela kana anane ieu heula. Lamun
maksudna kumaha ya teh. Jadi supaya aya susuan di doma, indungna doma, anak mah geus parabae. Meunang dihela supaya aya ancai susuna seperti di dieu dina anakna ngajejel kulit anak ku tanah supaya ngahayal indungna disangka anak mah jadi susuna aya anu wae kan. Jadi kehayalan. Aya susuan teh nya. Berhayal. Wayahrumu lan haram opo atahrisu ngadukkeun bainal bahaimi dan antarane kebo sapi haram aya wadi adu-adu wah urang adukeun ieu doma jeung doma gletok eta haram kumaha adu doma atawa adu hayam. Tong adu hayam atuh, adu eta adu naon eta teh? Adu manuk leutik. Simut urang geulutkeun eta simut sadua-dua. Digeulutkeun ya Allah ya Rabbi. Eta haram kalakuan. Adu jangkrik. Wala yajibu lan wajib apa amaratu darihi ngomeati mahe uwong au kona tihi atawa solokane uwong kita metelakeun jelema teu wajib ngomean imah jeung ngomean solokan nu sorangan Pak selang saat antapkeun teu wajib diomean euy imah bocor rajet suban teh kasuhunana rempang suban handapkeun sorangan eta teh wajib diomean teu balita makruh kalakuan kitu teh euy ja atuh imah-imah sorangan omean ku sorangan geblag subannya sapertikeun nyiram pepelakan ditancapkeun teu disiram nepi ka pojor eta migawe kana pagawean makruh sarua melak tangkalan ari melakeun daek ari ngurus anak mung makruh eta pagawean teh jadi umum ieu bahasa teh lain ngomean ieu mah humpul solokan termasuk pepelakan lamun teu diomean eta makruh hukumanana. Bal yukrahu balita ben makruh kana patar kuhu ningali amal ila antah ribat kumakamarinian taruntuh ieu dar diberi udin kalau ana udur katar kisah kijarin kaya ningal nyiraman gaga wasa jarin lan tangkap binatar kijaro atil ardi orang ningal pepelakan tanah wa goresiha lan nancebane ardi dunatar kita memakruh ningal melakan tanah wa goresiha lan nancebane ardi. Jadi makruh lamun buka pepelakan teu disiram teu diurusan. Lamun teu dipelakan eta tanah teu diurusan. Da melakanan ya lamun aya pepelakan lahan teu dipelakan dorakan teh eta teu dimanfaatkeun henteu. Karena naon kana teu makruh boga tanah boga sawah teu dipelakan. Atuh pelakan teu dipelakan tuluy amat urang ngobogana ieu atuh. Kecuali lamun boga pamajikan kalaparan sawahna eta sok daharna teu kena eta sawah haram eta pagawean. Lamun jang sorangan lamun mahi kitu sok jang sorangan. Wala yukrahu lan den makruhakeun apa imaratun ngomean imarat. Lamun den makruh imaratun ngomean lihajatin kana pangabutuh wa intolat sanajan dawa ya imaro
bab numeat imah kumaha lamun imah direhab we hukumna sugan bae nanyakeun kitu ka kiai teh kumaha jang kiai atau jang santri ada hukum ngarehab imah belagu sugan ke urang korehan heula hukum ngarehab imah aya ieu nyebabna teh nu tadi teh teu makruh momean imah lamun aya pangabutuh sanajan lila ngarehabna sanajan gede dana lamun aya pangabutuh ngan lamun pangabutuhna naon mah aya ngarek direhab imah teh padahal butuh keneh wa cekna halus keneh tentengna weweg keneh lah direhab aya pangabutuhna aya leuwih halus ya imahna tadi mah makruh eta walah baru lantai pira-pira hadis lantai pira hadis adalah tukang ngulakeun alaman imah ngatasi nyegahe barang jada kang muwih ma'ala sab'ati adroin ngatasi 7 pira-pira siku iku mahmulatun kang den pikulakeun alaman ingatase uwo paala kang midamel si mandalikai mengkono-mengkono imaroh ya kuyalai kaduwe takabur wa tafakuri lan somong ala nasi ngatasi manusia aya hadis anu ngamak nuduh nu ngaharamkeun namahan imah 7 siku panjangna direhab di tamahan 7 siku Pak 7 siku murid seberapa meter 7 siku hadis setan nuduhkeun haram pagawean kitu ngarehab imah di tamahan imah digedean jadi 7 siku masa ulah sok mah tamah ka masjid teh geus we leutik maleutik we tinggal heula usina masa ngajan digedean usina mah lain kalakah beuti namahan kalakah murangan masjid ieu namahan imah oge 7 siku geus diharamkeun kunaon make diharamkeun eta dipikulkeun ka jelema anu migawe kituna karena takabur ieu karena sombong ieu ka manusanya karena sombong so agung malahan dipertelakeun di dina kitab anah nama makruh jelema ngadoakeun sorangan hayang madorot hayang gering emang ngadoa Allah taala hayang gering hayang teu boga duit mudah-mudahan Gusti cabut teh sing ada teu boga duit sing madorot teh ka sorangan ngadoakeun teh kenae bunga namajang batur dipuh namajang urang we ngadoakeun ka Allah taala kenae urang nutup batur cager eta ngadoa teh ya Allah ridho abi mari gede hidup hayang nama lagi heula kenae batur carolan hidup eta makruh ngadoakeun kitu ripuh jang sorangannya atawa ngadoakeun goreng ka anak eta ge makruh hukumanana mudah-mudahan anak urang teh sing balangsa makruh eta hukumanana ngadoakeun goreng atawa supaya doa hartana supaya ruksak dirampok atawa ruksak dikaduluk eta ge goreng doa teh makruh keneh atawa ngadoakeun goreng ka juru lagena karena aya hadis anu dhaif moal narima Allah ngadoa sapertikeun kitu moal ngaganyar di Allah taala kana ngadoana ngan aya nganana teu makruh lamun hayang maslahat mah anak teh kunaon loba duit teh jadi keblung ibadah dari doakeun mukulotna mudah-mudahan si beak hartana sina balik tobat ka Allah taala eta mah teu makruh Pak doakeun ka anak urang doakeun mah jadi doraka urang ka batur eta mah beda ieu mah hubunganna jeung ka anak ieu mah hubunganna ka diri sorangan atawa ka jelema nu diurus ku sorangan babul jinayati wallah